Binebran di Desa Jepang, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Anu ditinggal di Bingkeng nyata Kunen Asriak Laudia Harjuanti Anjena Duta Seni Budaya Kabupaten Brebes na Festival Budaya Taman Mini Indonesia Indah juara tilu lomba tari kreasi Nusantara virtual tingkat nasional anu diayakeun ku Universitas Sriwijaya Palembang. Juara hiji tari kreasi Nusantara Semarang PMDS Semarang. Tari Rahyang Mandala Jati. Tari Rahyang Mandala Jati nyata tari jaipong kreasi anu dibiri ku gamelan khas Sunda rengkak paripurah iping ian gambarkeun tangtungan istri Sunda anu gagah nanging tetep nuduhkeun sisi kautamaan istri anu andalni gelis tur manis. Tari ieu nuduhkeun sifat kamandirian salah sahiji istri anu mampu ngikutan zaman namun tetep teguh najati diri hirup urang Sunda. Pipih rinci hadap asor neta sifat istri Sunda anu diangge dina kahirupan